Wede Bapak udah Pak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sajah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna atur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngocur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-fi guru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageeh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti mur behing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Dan unggaran hakikat hirup mah urang tong ngarep-ngarep di ajen batur, lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus teh nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Islam dek diajen ku saha lamun lain ku urang Islam. Maka lamun memang urang patokan Islam jadi agama urang hayu atuh urang silih ajenan sanajan dina alam perbedaan. Kunaon cek ustad nyarita kitu sebab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merek juga ojek online kieu atuh. Abdi ge apal nu ngaran ajengan mah kuduna ge udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lol we kuring kieu Tapi ieu teh pelajaran hirup eukeur ibu yen ka satiap manusia teh geuning aya cangkang jeung eusina. Sakapeung urang sok ngalusan cangkang ngan sok poho kana eusi. Sakapeung urang sok ngalusan awak tapi poho kana hate. Wedak bisa kanel, bibir bisa beureum ngan bareng atuh jeung amis budi. Da sakapeung mah wedak kanel bibir beureum tapi haseum beungeut eta teh goreng patut kitu patut. Cicing ya rada hese. Tuh, jeung naon atuh nu jadi alasan? Nu jadi alasan sim kuring make raksukan kieu. Calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa we. Ieu teh nembongkeun ka papada manusia yen kuring teh manusia biasa lain manusia luar biasa. Saha ari jalma luar biasa? Para kiai, para ustad, para ajengan tak aranjeunna mah jalmi-jalmi luar biasa, matak bajuna ge baju luar biasa. Ai kuring mah manusia biasa, matak hampura we acuk teh nu biasa-biasa. Atuh ieu nyarita biasa-biasa, ibu ge bisa nyarita kieu mah tinggal diajar. Tuh kuring teu ku Arab. Nah, sabab kuring apal urang dieu orang Jawa Barat, lamun kuring ku Arab ibu lieur abdi jangar. Henteu teu ku Inggris da abdi ge sadar yen abdi teh lain urang Inggris, lamun abdi nyarita ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos ibu. Boro-boro ibu abdi gimana ngapalkeun saja jalan jeung teu bisa dibalikan.
matak edek dumasartina ilahar kebiasaan we nyarita ku Sunda. Sabab ai urang mah pan cicing di luhur gunung mipir gawir nulung kawing bapa jungkrang nolong kawang sok rada aya saeutik kitu tah. Karena Sunda teh jadi rada mung akhirna ngadidik budak teh ku bahasa nu tag-teg tog. Sunda sawareh Indonesia sawareh. Awas jangan main sisi balong nanti tigejebur pan teh teu balik gitu. Awas jangan main sisi solokan palid keh gitu. Kurumuy akhirna ti kota sarwana deso ieu oh cucu kakek dicari-cari gok di dieu tah begitu bener teh. Udah kusuna. Tah hadirin kaum muslimin. Ieu teh ngaranna kurung. Ngaran-ngaran kurung kudu tepung jeung kuring. Sakali deui. Ngaran-ngaran kurung kudu tepung jeung kuring. Naon atuh kadang-kadang mah nu kuring-kuringan di jero kurung. Tah naon tuh kira-kira? Nu kuring-kuringan di jero kurung. Ayeuna bapa awakna pangaosan, ari hatena bapa naha bener milu pangaosan. Da kanyataan mah kadang-kadang ibu pangaosan tapi hate mah teuing di mana? Urang salat tapi hate mah teuing di mana? Mana bukti karek lapan Allahu Akbar gebret hujan jug inget kana popoyan. Berarti awakna keur salat hatena mah keur can salat. Jijing rada hese ya. Mata kurung jeung kuring teh kudu akur. Maka Allah nyiptakeun manusia tina tilu unsur pasifatan. Hiji kudu hade kolbina, kadua kudu hade kaulina, tilu kudu alus fi'lina. Kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean tah memeh ilmu urang dibikeunan ka batur teh akurkeun jeung tilu rupa na awak urang. Lamun hate nyebut subhanallah, lamun bibir kudu ngalusan diri, lamun perbuatan tong ngarendahkeun batur tah subhanallah teh nyampak na awakna. Ai sakapeung kajadian mah ari bibir subhanallah ai hate sik-sik melik batur nyen gedong nyeri hulu isukna paeh jadi eueuh subhanallah na jijing ya pokona mah ulah loba ngiceup lah nya paingan atuh paingan cek orang tasawuf teh orang anu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah mengatakan cek orang-orang tasawuf pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Jijing pokoknya ibu lalu bang ngicep pokoknya pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Mata kunaon urang sok pasea lantaran urang mah wawuhna jeung kagoreng patutan batur teu wawuh jeung kagoreng patutan diri sorangan. Well ya kunaon urang sok terjadi perdebatan lantaran urang mah apalna kakurangan batur teu apal kana kagurangan diri padahal parentah agama mah teu kudu hayang nyaho kana kasalahan batur kudu nyaho mah kana kasalahan diri. Naon sababna? Diri urang diciptakeun, diri urang nu dijieun, diri urang anu dititah ibadah, maka diri urang nu kudu nanggung jawab tina sagala perkara nu diperbuat ku alam dunia. Nama kejeng kudu nyaksian kasalahan batur. Aduh gerayu urang balik kana diri. Lamun jalma geus nyaho kana dirina maka wawuh ka pangeranna taroskeun ka pangarsa pun guru di dia seueur ajengan jeung ustad man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna. Kunaon urang hese wawuh jeung Gusti Allah da urang mah wawuhna jeung kagoreng patutan batur. Nolol geuning bahasa innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Karaos henteu yen Allah bareng jeung Bapa. Mangga abdi narose ka ibu innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung diri urang karaos henteu. Tah ceung urang da mikir saeutik. Lamun bener-bener cek ibu Allah teh babarengan jeung urang mana atuh wujud sifat Allah ayana awak geuning eueuh. Lamun Allah na aya ana awak urang sifat Allah teh 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar nepi ka ya Sabur. Ieu teh wujud sifat Allah kudu aya na awak Bapa kakara disebut innallaha ma'ana. Tapi kenyataan mah ari ngomong innallaha ma'ana tapi hate sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah ari ngomong bibir bareng jeung Allah ai kenyataan hate jeung iblis Pak. Allah wilujeng rada leneng ya. Well tuh dalamun bener Bapak jeung Allah mah tuh pamajikan baeud moal mah jeung dibaeudan. Apaan Allah teh Maha Rahman Maha Rahim nyaahan jeung asihan leres Pak.
Lamun jelema bener-bener boga sifat wujud tina sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Welas Maha Asih, lain artina urang jadi Maha Welas Maha Asih, tapi urang mah kudu nyaahan jeung asihan saperti Allah mikanya ka umatna. Da bapak teh boga dina awak teh kagoreng patutan, kate balegan, kate eceregan, geuning ku Allah mah dipikanya mana bukti tubu ilallah taubatan nasuha. Hei manusia geura balik ka kami teh nyaah nyiptakeun surga keur araranjeun ulah kalangsu-langsu dina kagorengan. Inilah sifat Allah. Ari sifat urang kanu nyieun kagorengan nabet ngewa. Cicing matak ulah waka ngomongkeun urusan bener lamun hate ngewa keneh kanu salah. Ulah waka wani-wani nyebutkeun bener lamun hate ngewakena kanu salah. Berarti keur naon urang ngomong bener tapi hate ngewak kanu salah. Teu nyaho kana fungsina bener keur memeres anu salah. Nu salah mah jeung dipikang ngewa atuh benerna leungit. Pokona mah pengajian kieu mah ibu ngarti teu ngarti kudu ungeuk we. Da di dieu ngalarti sote da diomongkeun di imahna mah bakal hese deui Pak. Lamun ibu ditaros dia pangaosan ngarti di ditu mah ngan teuing Pak ngomongna mah hese. Keun we. Ai barho teu naon ngan minimal atuh ungeuk-ungeuk di dieu gitu. Da anu kudu diperilaku ku urang mah gambaran kahirupanana. Nya. Tong ngewa kanu salah, sabab bener mah fungsina meres anu salah. Lain kudu ngewa kanu salah, ngewa mah sumberna tina hate, talamun bener sumberna beresan anu salah, lain ku cara ngewa kanu salah. Watak bahasana tong waka nyarita bener lamun ngewakeun kanu salah. Ya ibu hambura mun kukuring dibongkar ulah ngarasa ibadah ku datang ka dieu gerak urang buktikeun ibu ari ibu nyamper pangaosan kanu osok kanu tara alus anu osok disamper apaan osok nah anu tara-tara disamper suudon nya cek kuring oge dosana itu teh di dieu sabenerna pek bisa terpercaya. Oke, sok pek bae dek debat oge. Nah anu tara-tara disamper. Oke. Nabi Muhammad dakwahna 23 ari ibu nyamper ka tatangga utara sabaraha taun. Mangga ibu sok. Dek nepi ka mana sebenarnya? Matak curug teu bisa nyalahkeun batur, hakikatna tah urang anu beuki ngaco hirup teh. Bieu mangalawan Pak. Oi mungun. Nabi Muhammad 23 tahun teu boseneun dakwana. Pertanyaan ka ibu ngajak tetangga anu tara sabaraha kali? Sakali tuluy diponis saumur-umur da si eta tara. Berarti dosa teh di ibu teh. Aduh, nya cukuring ge mata kudu wawuh kana diri teh kitu teh. Ayo urang mah da wawuhna jeung kagoreng patutan batur, matak nu goreng teh jiga batur. Padahal hakikatna lamun wawuh karena kesalahan diri moal aya waktu saeutik-eutik acan pikeun lalajo kagoreng patutan batur. Moal demi Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna. Aduh. Nya cek urang oge juk dibongkar mah nu salah teh urang. Ya ge bapak sarua cicing tong kemenang. Pak, lamun pamajikan baeud ka bapak, nu salah pamajikan atau bapak? Cicing heula. Mung we disalahkeun ujug bapana. Cilaka atuh balik teh moal teh karawas. Cicing heula. Jawabanana kudu ilmiah ulah ku nafsu. Pamajikan baeud hakikatna nu salah pamajikan atau bapak? Tah cek bahasa kuring lain pamajikan tapi bapak. Well. Nah, pertama ditoong tina psikologis kejiwaan. Ibu-ibu teu aya kumis teu aya janggot, jiwana kan kitu eueuh kumis eueuh janggot. Ayeuna bapak aya kumis aya janggot. Berarti ku Allah teh dibikeun hak mutlak baper perasaan ka ibu-ibu. Matak ibu teh lamun buat baeud jemendad-jemendud itu wajar da ka salakina, da ibu teu mungkin baeud ka tatanggana. Bener. Mun ibu barang pentak ka salakina itu terhormat. Bapak kudu atoh cirina bapak diaku salaki. Coba lamun pamajikan bapak minta ka tetangga berarti bapak tunggul. Sing urang diajar mikir saeutik tah. Ayeuna ibu buat baeud jemedad jemedud.
bapak kudu bijaksana yen urang anu salah gerak kotek tak gerak kesalahan bapak matak tong hayang wawuh jeung baeudna pamajikan tong hayang wawuh jeung kagoreng pamajikan tapi kudu wawuh jeung kagorengan bapak naon gerak toong padaringan ternyata kosong lipstik geus dicokelan ku bilik wedak geus molongo di tengah keur resiko kurang TV parem listrik nitritan budak mijah bapak nu bakal sadar oh paingan bau kunaon lamun pemajikan baeud urang sok amek da urang mah wawuhna di baeudanana lain wawuh kana kagorengan dirina matak ceuk basa kuring samemeh urang wawuh jeung kasalahan batur alangkah leuwih alus lamun diri ngawangkong jeung kagoreng patutan diri sorangan kudu kumaha tuh lamun pemajikan baeud tong ditanya da pemajikan keur baeud ditanya wah nyegag ibu kerja motro teh kunaon baeud pasti jawabanna kusia kalah beuki pasea Pak tapi balikeun kana awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang oh paingan pamajikan baeud beas kosong dengan sangu eueuh baju saragam pangaosan geus leceh duitna teu boga lol geuning tukang dagang huleung dina janela kiceup regot cai ciduh berarti bapak juga sadar oh iya kalakuan urang nu salah kodok duit cekalkeun ka pamajikan nu keur baeud abdi yakin Pak cek bapak hampura mah bapak tadi tu ka dieu ukur mumara liuk dengan ragap taya usaha ukur saeutik ngan hayang we ngabungahkeun nu jadi pamajikan mamah baeud teh bapak nu pangrebu-rebuna gede kasalahan yeuh aya duit bisi rek jajan bikeun duit 1 juta kuring yakin Pak pamajikan keur baeud dibere duit 1 juta langsung ngagabrug lain ta tadi di dieu nilai matak cek kuring ge ulah ngajugjug nu jauh ulah neang nu anggang ulah ngajul bentang ku asiwung komo nyeduh ka langit bisi lemokotkan diri korehkeun di urang nu salahna lain di batur di urang batur judi batur mabok batur jinah tong sok diseungseurikeun kana kamaksiatan batur cicing rada hese Pak batur mabok batur judi batur jinah tong nyeungseurikeun kana dosa batur nah aya dosa anu leuwih dosana tibatan judi tibatan mabok tibatan jinah naon cicing nu dasar we heula nya batur nyieun salah dosana ku salah tapi ibu sok nyieun salah ku dosa batur kunaon ku ngagibahkeun kasalahan batur dorakana mah sarua laras teh Pak batur nyieun salah mutlak dosana batur nu salah tapi naha urang boga salah ku cara ngomongkeun kasalahan batur gibah ngaranna atuh doraka duaan di dieu Pak Islam datang ulah sok kajebak ku kasalahan batur nu judi nu mabok nu jangar nu lieur si eta tapi urang sakapeung kudu ati-ati aya dosa anu merakna leuwih ti judi leuwih ti jinah leuwih ti mabok naon eta dosa eta ngarasa bangga ku ibadah urang sombong itu judi dirina mabok dirina jangar dirina maling dirina tapi urang geus ngalibatkeun Allah Pak naon sababna Allah nu boga hak sombong nah direbut kasombongan ku urang nari urang saha mata kenalika ibu ngupingkeun ceramah kieu gerarireun nyieun status Facebook OTW tahajud gerarireun nemong kongkorong bari 25 gram dari suami eureun gerak eureun lamun nyamper pengajian ngagibri-gibri gelang hayu ngaos gerak eureun api-api tutunuhan pada geus pengajian peuting gerak eureun api-api seserakan pada geus maca sholawat jeung maca Quran naon eta ngaranna kasombongan Allah direbut ku manusia eueuh hak dosana leuwih tibatan mabok aduh bener ya pengajian kahartoseun beda ungut-ungutan ibu-ibu teuing tunuh nya Bu Pak Ibu hoyong beunghar demi Allah Pak kuring make demi Allah artinya kuring yakin Bapak hoyong beunghar demi Allah Pak babari hoyong pinter demi Allah lain kudu sakola luhur loba nu sakola luhur tapi bodoh nah aya Nabi Muhammad teh sakola tapi cerdas aya Nabi di mana kuliahna tapi nah mengatakan dunia mengatakan Nabi Muhammad adalah orang paling cerdas urang mah santren di ditu jeung di dieu anger bolohonya mana bukti bolohona eta Sapina Katalar Junumiyah Katalar Sulam Taufik Tijan Mantek Ma'ani Bayan Balago Ibnu Kasir Al-Marugi Katalar mana amalna
Hah? Da ieu ge nu hadir teh geura sok arapal dalil tahajud, ilmu tahajud. Geuning unggal peuting sarare. Geuning urang teh karek apal cangkang teu nyaho migawe. Kabeh ge nu hadir di dieu arapal da infak sedekah eta teh kewajiban. Nah, fakir miskin di jaralan diantep. Geuning urang teh karek apal ilmu teu nyaho cara migawe. Bener, Pak. Jalma nu pinter mah lain sakadar ilmu teorina tapi mampu mempraktekkeun dina hirupna, maka lebih luhur ilmuna, bakal sadar lebih boloho dina amalna. Matak urang teh teu nganggap diri pangmulyana, teu nganggap diri panghebatna, teu nganggap diri pangbenerna, sabab Allah lain butuh nempo ilmuna, tapi Allah bakal nganilai tina perbuatan jeung amalna. Aduh. Well tah. Da ku ceramah kieu mah kabeh ngangebeg da salaladar. Kapan orang nyaraho dalil infak dalil sodako bentuk bener bu terangnya dalil infak sodako innamal sodako talil pukoro kata alar apa lamun bener warawuh karena dalil eta moal mungkin aya budak yatim nu musafir di jalan, moal mungkin aya miskin nu di jalan. Nah balagur kabeh umat Islam katutup bang emok segala rupa kita. Matak ulah janji nyalahkeun batur teh kasalahan mah geuning ayana awak urang eta. Dua, ibu ke pan terang dalil tahajud tapi pan unggal peuting mah nya sing salah ada matak jalma nu nepi kang wawuh kana kasalahan diri bakal nyaho saha diri urang teh teu pantes disebut ustad kiai ajengan teh kuring teh matak abdi nolak teh naon da teu pantes ustad kiai ajengan beh arera teuing. Nama kejeng era kuring lebih nyaho kagoreng patutan kuring teu pantas disebut ustad kiai ajengan be dituna boga titel warasatul ambia. Ustad kiai ajengan teh disebut pewaris para nabi, geuning nabi ngawariskeun bager, ustad ngadon pedit. Geuning nabi ngawariskeun agung jeung linuhung kana kaislaman, kadang-kadang urang mengarendahkeun Islam. Bener. Sok mata kuring mah nolak disebut al-mukarram hoream al-mukarram nana gerhana kalah kamu ringkak bulu punuk teh aya al-mukarram salat subuh kaburangan aya al-mukarram pedit keneh ku hartana jadi can pantes disebut al-mukarram kiai ajengan ustad teh kuring can pantes saha nu tos pantes pun bapak lamun di dieu ustad nu aya di dieu anjeunna mah tos pantes kuring mah Pak can pantes. Mata kehampura we baju biasa celana biasa ku ngarasa diri can pantes mata kau rek aya nunggu lembae dek eueuh ge mangsa bodoh nah ngaran-ngaran takdir moal bisa dihalangan geuning ieu baju kieu celana kieu geus ditakdirkeun ku Allah mah jeung beuleunyeun ka dieu ya Pak maka jeung sa Jawa Barat ku kurilingan ceramah teh ibu kunaon eta ku takdir. Matak setiap jelema tong sirik tong panas ku takdir batur da takdir mah lain urusan bapak takdir lain urusan ibu tapi takdir mah urusan Allah Ta'ala. Matak jelema anu siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah panasan teu kaupan jeung cegukan punungan artina ieu jelema keur nyiksa awakna sorangan. Lamun bapak nyieun gedong isuk aya nu ngomongkeun gedong bapak tong dilawan saha eta nu hayang gedong. Lamun ieu acara pengajian isuk aya nu ngomongkeun dia nanaon niki kituan saha eta nu hayang ngayakeun pangaosan. Lamun RT aya nu ngamek aya nu nyarekan entong ngamek RT tong dilawan saha eta nu hayang boga posisi jadi RT. Lamun ibu dihina diledek dicaci dimaki balikeun kana hate tuh geura lalajuan buah buruk nu buruk teu kudu ditaekan nu buruk teu kudu dipetik nu buruk teu kudu diala nu buruk mah tungguan ku waktu rag-rag sorangan. Mun bapak dihina batur, ledek batur, dicaci batur daripada dilawan kacape-cape sirah, kan nyari-nyari awak, karipuh-ripuh diri, antep. Kadang-kadang nu kitu eureun sorangan. Manusia sumberna adalah hate, maka disebut al-qalbun malikun, hate adalah raja. Bu, aya daun teu bisa munian daun murag teu bisa munian dunya tapi daun lamun apel kana panon ibu maka dunya moal katempo. Naon jeung maknana Pak? Daun teu bisa munian dunya tapi daun apel kana panon ibu dunya moal katempo. Nalika hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur sanajan ti budak bolon tempo budak bolon ran cucut getihan gelut sajam pakaleng-kaleng tapi nah inu bapana 7 tahun baeud keneh. Bener. Aya naon berarti dina hate?
Lamun jelema bersih hate bakal bisa ngaragangan kealusan batur, tapi lamun jelema geus kotor hatena geus moal bisa sanggup nempo kana kealusan batur, tinggal balik kana diri masing-masing. Lamun batur nyen gedong ibu jugnya nyautan nyeri sirah aya naon tah hate. Lamun batur maju urang jug ratug angen tinggal tanya aya naon eta hate. Satiap jelema nu panasan bakal ngajak balad ngaranna iri, geus ngajak balad hayang ngobrolkeun si eta ngarah ragrag darajatna sifat saha nu kitu Pak. Lain sifat manusia, lain sifat Allah, teangan musuh Allah sebenarnya tak eta nu saenyana. Well, matak bahasa inaloha ma'ana teh kade lain ukur di dieu. Buktoskeun, buktoskeun. Sing karasa Allah bebarengan jeung urang teh. Nu kadua, yen pitulung Allah teh ibarat urat beheung jeung beheungna. Karaos teh ku Bapak. Cing sok. Pitulung Allah teh ibarat beheung jeung uratna, berarti deukeut. Babari eta. Mun Bapak dihina batur, diseje batur, diledek batur, ngaleos Pak, salamet harita keneh. Ai urang mah dihina malik ngahina, diledek malik ledek, diciwit malik ngeuwit, ditonyok malik nyolok, gelut Pak, di penjara dua anak nu meunang di bangkol, nu eleh ngarengkol, kakara nuding. Nah, cenah pitulung Allah teh ongko urat beheung jeung beheung, sia lawanan teh. Mage jeung nuding Allah teh. Aduh, tak ieu ibu hayang salamet, enteng. Mun aya nu ngomongkeun ibu tong dilawan, salamet ibu. Ada orang mah lain ngadon para ketang-tang broken. Kunaon orang sok ngalawan karena panghinaan batur, penyakit lain aya di batur, penyakit aya di bapak. Penyakit aya di kuring, urang buktikeun. Ibu geus dangdan sasaker kebek, make up dipake, blush on ongkoh, lipstick komo, masang kaca eunteung. Cek ibu bari kikituan geuning. Deuh, urang teh geuning geulis kikituan. Turun ti mah koceak budak tetangga. Ya eta beungeut, deuk di kumaha budak. Deuk di kumaha? Dicarekan, nama kejeng dicarekan pira kadar nyebutkeun ieu eta beungeut lantaran ibu ngarasa kahina. Kunaon ibu ngarasa kahina? Penyakit aya di ibu, ngarasa geulis. Well, aduh matak cek urang entong ngajugjug nu jauh neang nu anggang teh korehkeun penyakit bade urang keneh lur ah. Bapak leos ka masjid cek hate ahli masjid ya cek hate. Bapak daya ke masjid cek hate ahli masjid peletuk ke eta tengah ngomong deh si ngedul ke masjid da bakal kasihgeung gagabah nu adan tadi teh aing teh. Nah mah kejeng kasihgeung bongan diri ngarasa ahli masjid Pak. Penyakit mah di urang kabeh oge. Nana gerhana teh disebut ustad ngamek moal. Nama kejeng moal bete hayang. Da ngamek teh lamun hayang Pak. Andai kata bapak hayang jadi ustad kurumuy batur teu ngomong ustad kumaha ceuk bapak hargaan ustad berarti hayang. Da kuring mah teu hayang. Ibu hayang disebut ahli majelis ahli pangaosan berarti hayang. Kurumuy DKM ngumumkeun ka ibu-ibu kumargi bapak ustad parto sumping mangga gerap pangaosan da diprotes DKM ngange ahli atuh. Matak tong ngajugjug nu jauh tong neang nu anggang tong nuding batur tong nyalahkeun batur balik garasok kana awak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bakal wawuh jeung kagorengan diri sorangan. Kuring diugung-ugung dipuja-puja nanaonna arari teuing. Talung jadi jelema nu dihina tapi diajar hirup mulia daripada jelema nu dimulya-mulya tapi sebenarnya hirupna hina. Matak kade ulah loba nyapelekeun urusan batur. Bab ilmu. Da bapak teh bakal menang ilmu demi Allah sanajan teu sakola. Ibu. Kala euy. Ibu hayang beunghar. Siap, geus siap wadahna acan. Oke urang bongkar cenah atos cikan hayang nyaho. Keur sangsara wae panasan ku batur, keur sangsara panasan ku batur, dibere beunghar teh bakal sombong ku hartana, paingan Allah teh nitipkeun harta da hate wadana kalalotor. Keur sangsara wae sisi meuli sulit ati, batur nyen gedong dieh menang nyegik. Batur menang melik dieh menang nuyul. Batur maju dieh kadukun. Kotor hate deuk nititipan kumaha harta ku Allah, lamun hate jelema kotor sabab Allah apal rasikona uninga maha uninga. Naon rasikona? Jelema nu kotor hate dibikeun hartana bakal sombong ku hartana, bahkan harta nyilakakeun kana dirina. Tu geuning kapangih eta. Hayang pinter siapkeun wadah. Naon wadahna? Hate. Keur bodoh saban geureuh wae ka batur, komo pinter moal teu ngalayak si eta mah ka batur.
matak paingan hirup urang teu pinter-pinter bodoh wae saban guru komo geus pinter moal teu sombong ku kapinteran Allah mah uninga nu kieu patut nu bakal cilaka ku kapinteran matak geus antep cenah bodoh sia tuh nya Pak rada kahartos Pak pan kuring mah nyarita nagele nyaritakeun batur nyaritakeun awak urang teh di dinya tempatna ayeuna ibu yeuh pangaosan pan aya nu teu datang urang nya aya nu henteu hadir nu tara pisan aya kade bibir teh ulah dicaritakeun sia teh mah bener bari deukeut ku tara datangnya ulah nah hakikat ibadah mah Allah nu apal ibu datang ka dia apakah ibadah teuing itu batur cicing di imah ibadah teuing matak geus tong hayang nyaho ibadah batur pigawe nu ibu bae teu kudu lalajo nu saje nu teu datang ayeuna ibadah naon nyangu masak kurumuy salaki bapak hapunten abdi teu acan gaduh widi henteu pangaosan teh teu acan gaduh widi ayeuna ieu ibu datang ka dieu di widian teh lain di widian bawa mentag henteu deh nya juga hulang cukurnya hiji anu teu datang ka dieu masak nyangu salaki kurumuy datang hampura bapak abdi teu pangaosan da bapak teh bilih lapar hayu we urang tuang sasarengan da mage teh acan da dekul barang dahar dekul sare ibadah lain ibadah ayeuna ibu datang ka dieu barang tuang bakal di dieu salaki kalaparan di imah papalengkingan cek salaki mah geuning uwi engke teh jam 3 teh bapak hoyong tuang alah hampura mama da geus tadi di eka kumaha cek salaki nepi ka teu mawa tawatak wayahna bahanan Pak ngarah jadi ibadah sararea teh nya atuh da engke ibu ditagih ku salaki ai mama na teu tuang parantos di mana di ekahan nepi ka teu mawa pan jadi dosa keur ibu bener mata wayahna ibu tong dituang di dieu canak ka bumi kode naon da tara masang buntut ya nu kitu Pak bubuk-bubuk leutik anu kudu ku urang di guar teh ngarah urang teu panatik teuing ka batur ternyata diri oge loba salahna loba gagalna maka jelema ilmu teh lain kudu dicaritakeun tapi ilmu teh kudu dipigawe jelema nu mabuh migawe ilmu batur dianggap leuwih alus batur dianggap leuwih hebat batur dianggap leuwih keren batur dianggap leuwih sagalana sehingga ilmu teh mawa karena katawadoan hirupna aya kanyataan mah jelema pinter teh so aing asapang pinterna nu bodoh teh digoreng dihina jeung diledek direndahkeun si ieu teh sadar geus sombong ku kapinteranana aduh ieu teh kahartos ieu teh alhamdulillah geus urang asup deui teh ibu jelema nu kosong hatena jelema nu bersih hatena tah lamun jelema kotor hatena 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan catat 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan kayak kuring bakal ngomong ke naon nyamungna ieu ka mana saha eta Pak anu 1000 kaalusan leungit ku hiji kagorengan ieu tah ibu-ibu cicing ulah bakal kasih ulah bakal ngalawan cicing heula besi juk jempe jiga tadi cicing ieu tah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan iya matak bapak nyieun kaalusan ulah karena ibu ulah karena anak kudu karena Allah nah cobaan bapak usaha ti hotat bungbeng ka ditu nu tani nu ka pengtai nu ka bentro nu ka pabrik nu jadi guru nu dagang kain melaan saha Pak melaan anak pamajikan alus teu Pak oke 20 tahun nyilampah nyieun kahadian keur ibu jadi imah pageuh baju teu dar seubeuh sakali we bapak ngabonceng awewe sejen mangga ibu mangga bener nu 20 tahun hilang leungit Pak bener matak bapak nyieun kahadian ulah karena ibu ulah karena anak tapi kudu lillahi ta'ala karena Allah sabab Allah mah lain kitu perhitunganna 1000 kagorengan leungit ku hiji kaalusan inilah Allah lamun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan pekona well tah bapak-bapak ungeuk heueuy cenah lah mata ulah bakal ngalawan kalem we atuh bapak-bapak ge urang kitukeun ge nya tah kalau bah kuring rek ngomong dikitukeun bapak urang bubar Pak
Mun ibu dibaeudan ku tetangga, mun ibu diledek ku tetangga, mun ibu dipigang ngewa ku tetangga, omat ulah waka nyalahkeun nu geuleuh ka ibu, omat ulah waka ulah ngewa ka jelema nu ngewa ka ibu, omat tanya awak boa aya dina awak urang pika geuleuheun batur, pika rujieun batur, evaluasi 24 jam. Oh, paingan si eta baeud nalika urang ekah teu kabere dahareun. Oh, paingan urang si eta baeud nalika urang keur aya milik teu barang bere. Bisa-bisa urang nu datang ka ditu hampuranya kaliwat, hampura bisa. Kunaon sabab Allah teu bareng jeung awakna nu aya ge ukur nafsuna. Ada jelema nu ngagugulung nafsu badan anu katempuhan kitu lain. Mata kunci hirup mah adalah qalbun malikun, hate. Jelema lamun geus hatena bersih bandungan ku ibu neangan ilmu da babari atuh. Anjing jadi ilmu, hayam jadi ilmu, tetinggi jadi ilmu, hap-hap jadi ilmu, taneuh jadi ilmu, cai jadi ilmu, nu salah jadi ilmu. Mengkaji Quran mah 16 tahun bisa tamat. Tapi ikro kitabaka kafa binafsika nu eta nu moal tamat. Maca Quran bapak 1 tahun bisa tamat, tapi ikro kitabaka geura baca kitab anjeun masing-masing tamat teu, Pak? Korehkeun sok kitab bapa nu aya dina diri, tuliskeun hiji sambung, baung, bedegong, teu cereug, teu balik, pedit, merege hese, cap jahe, galak, hananuan, gede amok, aralan. Nalika batur ngomongkeun beah para ngaosan tapi awakna teh keur diamok. Moal amok bapak, nuhun tetangga nomor 7 dicatetkeun teh gede amok teh. Ikro kitabaka, baca kitab urang. Ulah pernah nuliskeun ka alusan wungkul, urang teh alus, urang teh soleh, urang teh hade, urang teh bener. Beletuk cek tetangga, deh para ngaosan bari hatena sarulit ati. Naon gagabah sok diontrog, dar diartekeun. Yai kuat pasea. Well pokona mata. Mata sabenerna mah ilmu hirup teh eta. Ikro kitabaka kafa binafsika. Kitab hirup nu aya na awak urang. Leres ibu? Oh, situ percaya tah. Mata batur baeud tong bakal ditanyakeun kunaon baeud, tanya awak urang aya naon awak urang nepi ka batur baeud ka urang. Berarti bisa jadi batur baeud ka urang teh aya kasalahan di awak. Apaan ku guruna tina nyeruan. Nyeruan entep dina perkara nu alus, nyesep saripati nu alus, maka keluar lagi adalah madu. Madu adalah amis jadi obat keur balarea, lamun jelema geus jadi madu boro-boro mah jelema kadang-kadang sireum ge datang. Tapi lamun hirup jadi patrawali hampura. Kunaon batur teu nyaman bareng jeung urang, kunaon batur embung bareng jeung majelis urang, kunaon batur embung diuk jeung urang, kunaon batur embung babarengan jeung urang, balik kana awak boa-boa awak urang jadi patrawali. Bibir pait ngomongkeun kasalahan batur panon popolo, henteu patrawali mah pait. Nu bau matarasi ibu. Tuh ngomongkeun bau itu. Patrawali mah pait, pait omonganana teu kaur batur nyeun kasalahan, berat beja-beja diomong-omong sarua bae ngabibirang hareupeun umum, pait panonna popolotot wae, pait ceulina kana gosip wae, pait lengkahna kana salah wae, saha jelema nu nyaman jeung hirup jelema kitu. Matak sabenerna lamun batur jauh jeung urang ulah waka nyalahkeun batur, kade awak bekerja di patrawali, Pak. Matak tadi teh nya seuri ongkonya, unggek ongkonya sadar ongko, aing pisan kitu teh. Bener. Tuh. Sok arek lalajutina naon deui sok nu ngaran hirup. Bah. Pabalatak nu ngaran hirup megera lalajuan. Tamatak kunci. Ieu eka murangkali lahir ka alam dunia ilmuna naon Pak? Nu pang berat-beratna lalakon perjuangan lahirna anak adalah ibu lain bapak. Ibu-ibu. 8 bulan dikandung dina jero kandungan, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak. Hayu urang tanya ngarasa ladar lalaki, ibu ngandung teripu dengekeun. Mantap cenah Pak. Tenang ke urang kitukeun Pak. Ibu dupi ngandung teripu nangkuban sosieun bitu nyangigir sosieun bahe nang karak sidikan eungap leres borosot budak ka alam dunya guyang getih nyaan lamun teu kaluar wae dokter nyokot gunting dibius ukur sapotong kerak digunting nyaan teu kaluar wae dikiret tina patuangan nepi ka dibagi opat leres bapak siap teu lamun digunting dibius ukur sapotong moal teu ditonyok dokterna kita
ibu-ibu Pak pasrah sumerah dibius ukur sapotong panon culak cileuk nepi ka neuk nage kadenge krakna krak besi ibu percaya jug lalajuan anu teu ngalahirkeun bisi percaya. Nah ustad bekejeung apa lalajo we digunting keluar orok bali di jero keneh dikodok perihna nyerina dirarasakeun ku awak ibu borosot budak ka alam dunya alhamdulillahirabbil alamin. Mata ulah coba-coba nu ngaran salaki ngabisani ka ibu-ibu nu keur ngandung perjuangan antara nyawa sebenarnya. Well, aduh. Mata kudu leuwih nyaah kanu jadi pamajikan teh kadar eta buat baeud jemedad-jemedud keun bae adatna. Da ibu baeud mah atuh alus kumis eueuh janggot eueuh baeud pan lucu we jiga jeruk deuk bitu atuh. Lamun lalaki buat baeud na teh isin ku kumis badag janggot badag baeud aduh jiga lele useupeun Pak. Cobaan lalaki buat baeud da lain lalaki mengakal ngarah pamajikan ngake lalaki ngarah pamajikan ngari ngakal nanu alus ngarih nanu alus ngarah nanu alus. Nah hayang boga budak soleh kudu diciptakeun ku harta anu alus bener. Paingan atuh agama nerangkeun infak jeung sedekah tina 1 juta kudu kaluar 25 keur naon eta keur ngajadikeun sehat awak urang. 1 juta keluarkan 25 bikin ka fakir bikin ka miskin bikin ka masjid bikin ka mana we lah pokokna mah berarti 875 tah geus disalametkeun bikin ka anak soleh bikin ka pamajikan teu galak katehar ku urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa moal wabuh jeung rumah sakit Pak sehat awak. Nah aya nyurucun cai panon tengah peuting budak yatim jeung miskin nyurulung ke cai panonna lantaran dibelaan kasusahna. Baingan kolot baheula teu boga rumah sakit teu gering-gering acan. Nah anu aya rumah sakit loba kalah kabeuki naker nu geuring teh nya kunaon mangga eta sok da ieu mah ceramah teh bahan teuleumaneun sebenarnya kunaon kolot baheula teu wawuh kana Quran tapi sifatna tara pasea apaan akhlakna Quran kunaon ayeuna warawuh kana Quran tapi gurir wae kunaon kolot baheula pengajian ge teuing di mana masjid oge laleutik ustad oge jarang tapi naha hirup araman. Nah ari ayeuna aya nu leungit berarti tah bener ibu sepadau tuh matakna kunci kahirupan teh di dieu paletakna anak hayang soleh pertama bere harta anu alus nu geus dijakatan ku diri urang teu pernah soleh di ladang sekolah teu pernah soleh ladang masantren teu pernah soleh lantaran ngarti Quran teu pernah soleh lantaran bisa ngaji hadis teu nu ngaran soleh bisa jadi karena Allah mutlak nu mere kasolehan. Manusia hanya sebatas cara apa? Ning aya itu nu sakola luhur tapi jadi bangsat. Eta 270 hiji da teh lain ku jelema nu teu sakola. Sakola ge luhur, bro. Geuning jadi garong. Lamun bener sakola meunang ilmu, geuning eta kanyataan. Kahartos. Matak cita-cita indung bapak hayang boga anak nu soleh artina hiji nu kudu dipatokan bere harta bere katuangan prinsipna halalan thayyiban nya halal bari hade duit 1 juta keluarkan 25 tak jadi halal jadi hade katuangku anak jadi bager katuangku pemajikan teu ngalawan katuangku urang jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa moal wabuh jeung rumah sakit awak jag jeung sehat sanajan dahar henteu jeung deungeuna tapi mirasa luar biasa. Aduh perkara barang nu halal bener matak lamun jelema sadar ka dinya moal sarakah ku warisan kolot nah da moal aya nu beunghar ku warisan ye sok ieu mah bisi bapak teu percaya abdi rek make demi Allah moal aya nu beunghar ku warisan nu aya ge ngadon jeung dulur jadi paburantak matak cing atuh kolot aya keneh mah jeung wariskeun mah mangpeung inung aya bapak aya sarua genyang sara kolot teh kigituan larasnya ceramah kieu mah antara dipake deui jeung henteu sabodo naon cenah ceramah teh kitu engko nyindiran kana warisan dibagikeun atuh kumaha urang we sing sadar hirup teh lain kumaha urang wae udah hukuman malain akhirat teuing goreng patut kalakuan ka kolot mah dunya geus pangtu Pak punten ya punten ya demi Allah make punten ieu nu hadir Pak ieu nu hadir kasup kuring berarti nu hadir sadayana ieu teh jelema bardegong cicing ulah bakal sigeng ya cicing heula atuh kana kapancing emosi teh nepi ka yai
nu hadir ti tungtung itu nepi ka tungtung itu nepi ka panghareupna ieu nu hajat apakah kabeh we iwati budak tanu soleh orok kuring hampura kuring bapakna akina baradego duka nu belah dieu sarua jeung arek dibongkar cobaan mesti percaya palebah mana urang kabadagongan urang Allah nyiptakeun 6 tahun 7 tahun 8 tahun 8 tahun saha urang keur umur sakitu kolot keur barang dahar guak urang hayang jajan kolot eureun daharna jiwing budak cenah jajan eureun barang tuangna kolot keur kulem ompolan ganggu atuh kolot mah beuntak tuluy nepi ka darah tinggi budak mah da teu gablek cedok atuh heueureun bapak teh ngalaman hirup di dinya teh dititah mencetan sirah nyai pang mencetankeun sirah marada jalangar kumaha jawaban ibu harita ka kolot tuh ieu pisan geuning nu bedegong teh ngajawab capek cenah ujang pang mencetankeun ping-ping emak sedik carangkeul kumaha teh jawaban ibu harita ka kolot tunu ayeuna ibu geus kolot bapak geus kolot boga budak ibu titah nyai pang mencetankeun sirah emak jalangar kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu lebok tah ieu teh janji Allah hisaban goreng patut kanu jadi inung bapak boro-boro akhirat ku kami di kontanan kontan pak bapak ayeuna usaha capek ripuh ayeuna leuwih ripuh batan bapak bapakna bapak asli ya bapak cek bapak capek usaha teh cek bapak ripuh ayeuna leuwih ripuh batan bapak saha kolot urang namruk teh ripuheun ngusahakeun urang dari ripuheun bapak baheula minta duit ka kolot-kolot teh mere kumaha ceuk bapak si pedit eta ka kolot ayeuna mah ku bapak kaalaman teu boga duit budak menta lain pedit sabenerna mah teu gablek kahartos matak ibu hampura doraka ka inung bapak kajian jumaahan kajian pengajian kajian haji ribuan kali kajian naon nu dibaca Allah nolak ibadah urang sapanjang inung bapak nyeri hate ku bibir ku tekad ku lampah urang well al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu ternyata salat urang hampa sedekah urang eueuh nanaonan haji urang haben wae ge eueuh barokahan aya inung bapak nu nyeri hate ku bibir ejeuk ku anakna ku tingkah jeung polahna kade hirup teu neut paeh teu hos kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan kade dagang ukur jadi hutang tani ukur jadi daki hirup eueuh kamajuan kade bisi kolot eueuh doa tengah peuting ngadoakeun nu ngaran anakna lantaran mung nyeri hate ku bibir jeung tingkah polahna tah catat keundai mapatahan orok mah moal bisa dipapatahan atuh da soca can bisa nempo cepil can tiasa nguping ieu mah urang mah patahan awak urang we sararea da urang teh masih kena boga inung bapak baheula ibu minta duit ka kolot teh mere lantaran teu boga suatu saat ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu curik bebeakan naha kolotna geus eueuh geus rupupa dungrap kula mah katuruban taneuh beureum ngocek maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggal anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk nyaah simpulkeun ayeuna mung pangmeungpeung inung bapak keur aya geus eueuh mah naon rek dianterkeun iwati doa jeung ngirim al-fatihah kitu nya Pak. Matak dosa nu paling badag adalah dosa urang ka indung jeung bapa urang. Matak abdi mah minta doa tara ka saha tara. Sieun minta doa ka batur doakeun nya abdi sok sieun kudu ngamplopan. Ai inung bapak mah sok bapak bisa percaya ngadoakeun anak tara minta doa ge rek ka mana maneh usaha heuh kumaha didoakeun sing hasil tuh kumaha didoakeun sing rahmat salamet anak-anak maraneh sing soleh tur solihah eta kolot kuat ridonya prung rumah tangga anak urang balik sosoranganan deg kana jajantung inung mah kunaon nyai salaki teu milu teu balik jeung maneh ma abdi teh pasya ragamang ku kolot ditangkep nyuuh dina lahunan diusapan rambutna geus nyai tong jadi rungsing tong jadi lieur isuk mak dek nepungan minantu mak we rek minta hampura kanu jadi minantu naon sababna ragrag darajat kolot hareupeun minantu melaan anak sieun awut-awutan na rumah tangga kolot Pak tatangga mah moal kitu moal matak jasa nu paling hade jasa nu moal bisa dibayar adalah jasa inung jasa bapak nyaan ya Eban cita-cita hayang boga budak soleh teh eta budak nu ngarti nu surti kana jasa inung bapana. Malahan janji Allah lamun anak barang bere ka kolot maka Allah mere anakna. Lamun urang ngajamin kolot maka Allah ngajamin anakna. Lamun anak alus ka kolot maka Allah ngaluskeun eta geuning koreh geura sok. Teu kudu jauh-jauh teuing nangan surga mah jeung kudu ka Palestina.
eta we atuh heula korehkeun nya. Jadi ibu lamun disebut di bedegong teu kasihgeung komo naik babeger Pak, waduh kacau babeger. Oh, babengok beger datang umur 17 nepi ka 20 tahun gara sok saha bapak keur umur sakitu keur bijil beger dicare ku kolot nyegag geuning di pagar ti luhur nolol ti handap cucungik beger mah pagar ti handap nolol ti luhur kolot ditipu mamah wih teh bakal sonten bade kerja kelompok celek teh kerja kelompok handapeun tangka enteh palenung beuteungna ladang kerja kelompok teh kabar degongan urang sok ibu tanya umur 17 umur 15 umur 16 saha ibu mengenang masa lalu saha nu baheula lalajo wayang beri pasarung-sarung jeung jalu teh abi bapak oge meureun sarua saha bapak baheula keur ngoraan nolol tina janela imahrana rek dipeletok ku hansip teh cicing pa ulah aya gerakan lamun aya gerakan berarti jiga nu bapak gitu ulah cicing lamun rumah sakit we saha baheula nu sok hoa ka kolot teh padahal ceuk Al-Qur'an fala taqulahuma uff wala tanharhuma qaulan karim tapi naha urang sok poho kana ayat eta aya kahayang teh kolot nepi ka ngarasula kana jadi kolot ngajengkelkeun ka kolot bener teh Bu heuh saha teh tah kitu atuh ngaraku matak keun da ieu mah budak mah bakal soleh bakal ngaranna ge budak mah bali ngamuk hayang kurupuk beres cager tapi indungna Pak ngamuk lain hayang kurupuk hayang emas. Matak hiji budak soleh teh cirina nu ngarti nu surti kana jasa indung bapana. Ibu ngeri itu kejadian di Sukabumi. Indung diceplok ku garpuh Pak. Deuk kumaha Allah mere hampura ka bebengok budak kitu coba. Sedengkeun ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapa, murka Allah gumantung murka inung bapa. Tapi keun tong disemserikeun situ teh keun cenah proses hukum kade urang lain ngabunuh jirimna tapi sakapeung urang ngabunuh batin nu ngaran inung bapana ku cara baungna urang. Hatena mah panyurucud dah situ percaya. Heeh Ibu. Tuh pan dibere nu kieu rai geundeuk rai vias. Nah pan salah dar jelema mah di dinya tepatna. Ayeuna ibu geus karolot aduh saroleh coba baheula saha urang nya Kang atos dipupus dosa urang ka inung bapa urang kunaon dipupusna kunyuhunkeun dihampura gitu tapi aya hiji kejadian Pak geus menta hampura pemajikan di alus-alus pemajikan barang dahar ngeunah nah ada kolot mah tarang ngirim urang mah baju alus-alus bawa kolot masa potong teu kebedag urang mah barang dahar ngeunah-ngeunah bawa kolot mah anyuk ngahutang tah di dieu paletak kejadian urang minta hampura ka kolot hanya sebatas bibirna teu napi kana lahir jeung batinna well aduh wilujeng lieur matak mulyakeun inung bapa urang tah cing kira-kira lamun ustad nana kitu diulum ka dieu tuluy teu diongkosan datang moal ieu teh keur ngomongkeun bersih hatena kotor wae hatena teh nya aduh kacau pengajian teh kacau ieu teh pan kuring teh ti A nepi ka Z keur ngomongkeun kabersihan hate caritana ceuk kuring lamun kuring teu dibayar datang moal ceuk ibu alah doras ka gede eta suudon beah aduh nya ceuk kuring ge jalma mah gampang kapancing kunaon sabab urang teu bareng jeung Gusti lamun hirup bareng jeung Gusti Allah moal gampang kapancing wah iya geura bapak-bapak lamun abdi diulam tuluy teu dibayar datang moal datang lagi tuh iya nu bersih hate mah iya tah padahal mah ceuk bapak teh lain bersih hate aing geus apal jawabanana jadi perkara kitu matak wawuhkeun jeung Gusti Allah atuh kumaha carana sok pasantrenkeun sakolahkeun didik agamana pepereuheun urang teu bisa atuh ku pasantren-pasantren cenah didaridik atuh ibu-ibu teu masantren kumaha carana hadiran majelis-majelis taklim entong ketergantungan ustad nu itu nu ieu entong justru nu berjasa mah ustad setempat ibu teu bisa maca sholawat ku ustad setempat dibeberes ibu teu bisa sholat ku ustad setempat dibeberes bener teu Bu bahkan lamun ibu maot ustad setempat nu tahlilna coba bebeja ka kuring Pak Ustad tetangga emak aya nu maot kumaha ceuk kuring sorry ye tuh matak ceuk kuring mah sagala rupa ge pek
hormati mah hargaan mah nu deket lain nu jauh. Komat ya geus ngupingkeun ceramah kieu ulah kadenge deui aya bahasa saha nu ngaosna Ustad Kokot we awas tingali lah. Kuat nyebut Ustad Kokot dianggap anak me Ustad awas. Justru urang teh saha ibu nu ngawasna pangarsa Al Mukarrom ti dieu we ti ieu tempat kitu atuh lain Ustad Kokot. Sing atuh kesan eta teh gera buang. Muganya aya Ustad Konang, Ustad Kanang, nanaonan kitu wah. De konang, de kanang, ya ilmu nama walau alam. Bener tuh Pak. Ilmu nu sebenarnya mah lain kuring. Nu aya di dieu ilmu nu nyanam. Kan kuring masa kadar kakenaan katitipan ku takdirna sebenarnya. Otak geus hirup tong ngabang-ngabangan nu jauh. Tak kamari dina politik. Tong bangga teuing ku Anies Baswedan, tong bangga ku Prabowo, tong bangga ku Ganjar, bangga mah ku RT Ibu. Lain mah dulur jeung dulur tu akur papaseaan nu Anies Baswedan asapang Aniesna, Prabowo asapang Prabowona, Ganjar asapang Ganjarna. Dulur lain tetangga lain boga kasusah mah ka RT tadatangna. Tapi bener Pak, sok buktikeun aya Prabowo geus jadi. Telepon ka ditu, Pak Prabowo, di sini ada yang meninggal, tolong dong pangtahlilkeun. Pasti jawabanna sorry ye. Coba ka ustad nu deukeut, Pak Ustad gitu anu maot pangtahlilkeun, mangga. Tuh ustad nu deukeut gede jasa mah lain itu. Atau tong sok parasehat dina politik mah lieur. Ya Bu. Anies Baswedan, Prabowo, matak nu politik nu alus mah rakyat leutik. Demi Allah para rakyat leutik mah terapa sehat politikan. Cita Bu bade ka saha? Anies na abdi mah. Nah makanya hayang ka Anies jeung bebeja adanya. Hoyong juga Jakarta, ari ibu di mana? Di Gonewah. Cing ari ieu nu hiji hayang saha? Prabowo. Nah Prabowo karunya 3 kali eleh wae. Ku jujurna eta masih eta. Teu apaleun visi misi nu penting mah eta we. Cing ari ieu nu sebelah deui hayang Ganjar Pranowo. Naha koloteun jeung dewasa. Naon cirina? Eta huisan kabeh kitu. Jadi di rakyat mah nu huisan dewasa gitu. Aya pas adek nyoblos. Nu sok pas mah para elit nah baroga kapentingan rakyat mah tara pas adek sawe nu jadi ge mangsa. Bener tuh Pak. Ari kitu anak sok sing apal kana jasa inung Bapa, 2 sing wabuh ka Gusti Allah. Ku cara pasantrenkeun ku inung bapana. Sehingga Allah nitipkan al jannatu tahta al aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Wangsul teh dia bisi ibu hohoak sesentak kana jadi kolot nyeri na ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan eta. Nalika inung dihoak disentak ku anakna leuwih nyeri batan ngalahirkeunana. Laras Bandungan ku ibu nalika saha we anu deuk maot, nu ditanya lain harta, nu ditanya lain banda, tapi nalika nu deuk maot ti koro geus di dieu, lak-lakan geus di dieu, nyawa geus di dieu, nepi ka ragamang nyeklan anak kamarana anak hayang tepung babarengan bisi ieu panungtungan. Berarti nu ditanya lain harta lain banda, tapi nu dipika hariwang nalika deuk maot anak. Coba Bapak hariwang teu kakolot karek ayeuna ari nya atak abdi mah saking kunyaah ka kolot ibu sok seserahan tara seserahan nganter panganten sok sok nyana kantongnya naon tugasna eta kantong bolu teu dituang dedetkeun kana kantong sita percaya pun inung urang mapan deuk barang dahar di lastaran kita tulus dibawa ka imah cintana ibu dicana ka bumi pun anak teu ngiring karunya hayang dahare babarengan matak abdi ge bapak hajat hampurannya bilih abdi teu tuang di dieu inget ka kolot abdi teh Pak inget ka kolot bisi inung abdi nanyakeun ai maneh cenah geus dahar acan cek abdi teh parantos di mana heuh cing teh di nu ngulem eka jeung naon heuh biasa we cing eka mah daging domba kumaha mun cek inung urang kieu meuni maneh mah teu mawa aduh nyeri teh kana hate teh nya wayahna we eta tuluy geuning inung ibu sok indit-inditan sok nanya anak hayang dikirim naon maneh ku inung cek budak teh goyobor combro misor ibu sok nyanaknya bener tuh Bu keur saha keur anak tak aya nama abdi geus jebrog kieu geus dewasa kieu aya nama wajar lamun abdi malikeun pertanyaan eta ka inung mak da Yuswa pun biang teh kana 67 saha di dinu 67 emaknya 67 pun bapak 74 jadi keur meujeuhna kumaha tah keur meujeuhna rada kembali ka budak leutik teh geuning nya tapi abdi teh sadar bunga kolot aya keneh matak abdi teh hayang juga makeun
tak tadi init-init nanti isuk-isuk itu panggung ka tilu itu ka opat ke kaditu Kalemang terus ka terakhir mun ka Ciridip abdi teh nanya kieu sabaraha panggung cenah maneh ayeuna 5 aduh cenah mobil teh moal teu heureun nah cing teh heureun kunaon ari emak dan nu milu mah ukur opatan oh geuning kamari ge cenah opat panggung opat dus kitu teh tadi cing teh emak hoyong dikintu naon emak ku abdi entong balik teh maneh bakal peuting Indomaret tutup Alfamart tutup ai keukeuh mah maneh hanya ka kolot hayang ngirim sadiberena kudu ngulem we kitu tadi teh heuh sadiberena we aduh engke teh wangsul abdi kasubuhnakeun kana jam 3 mah darek tutuluyan pan jadwalna teh nya jam 3 kulutrak geuning geus datang cenah jang alhamdulillah cing teh emak cenah ku lain gitu cenah tadi emak ngadoakeun maneh teh sing hasil bener we cenahnya doa mah diijabah hasil Pak dus-dus we mah aya ngan lamun andai kata teh dieu eueuh tah lain kolot abdi ngadoa teu diijabah nu hajat teh tinggal mikir atuh Allah ampun ya Allah geus tak geus dua kriteria heula nu disebut soleh mah nya sing wawuh kana jasa indung bapa nu nomor kadua sing wawuh jeung pangeranna ku cara ku indung bapa dipasantrenkeun jadi modal mah urang teh da orok mah can bisa wawuh ka Allah atuh pasti wawuh teh ka indung bapa ngan indung bapa kudu ngawawuhkeun ka Gusti gitu tangge mah geus gede wawuh teh ka Allah kakara ka indung bapa ai keur orok kieu mah nya wawuh teh jeung indungna kakara ku indung jeung ku bapana dipasantrenkeun jadi wawuh ka Gusti Allah nah panitia acara teh bade dilajengkeun nya ku pangarsa pun guru nu aya di dieu abdi mah bade wangsul we hapunten anu kasuhun naon ibu moal nah ada indung teu boga di dieu dulur teu boga jeung moal nginep tuluy ibu rek ngampihan abdi gitu hoream ngorak keneh moal nginep moal sok pono ibu sing sarehat lu itu dedek bayi tuh merong ieu cenah beureun ceramah basa di urang teh tah ieu teh sagedeung deui hayang disunatan Pak bakal boga cita-cita deui hayang ngulum pengajian deui teh geus sok bisa percaya mah tanya ayeuna keneh ungeuk aduh ribu ramakna sing sehat akin ninina sing sehat sing panjang yuswa atuh si dede bayina sing sehat lahir batin sing panjang yuswa sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi urang-urang ge nu hadir di dieu Pak moga-moga anu ragrag ekonomina sing dibangkitkeun anu keur bacupit rumah tanggana sing disakinahkeun anu udur sing disehatkeun tah anu barogah hutang moga-moga we Allah teh maparinan milik keur mayarna nepi ka lunasna wah tararik baroga jeung sagetu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumbur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampahna kasalametan lawang kabagjaan kembang sinetik sanebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hada wa astagfirullah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.